Diajar bahasa Inggris. What titik-titik you doing? Terus? What titik you doing? Ya, ada teh si artina wate naon ya naon. Wate naon? Wate naon? Nya wate naon? Naon artina naon? Wate artina naon? Naon? Wate naon? Artina naon? Apa? Apa teh wate apa? Wate apa? Wate artina apa? Diajar bahasa Inggris. Inggris sang salah deui. What is he doing? Titik-titik. What is this doing? Berarti doing. Memasak. Memasak. Oh, artinya memasak teh naon cing? Naon? Artinya memasak teh keur ngakeun. Naon tuh? Cooking. Oh, cooking. Artinya memasak teh cooking, tong poho, tong ngakeun. Diajar bahasa Inggris. This pencil. How many pencil are there? Aduh, hasil hiji itu. Oh, itu. Hiji. Gampang. Beracing. Coba hiji. Hiji dulu. Gitu. Wah, 11. 11. 12 di mana? 11. Artinya lihat aing mah. Diajar bahasa Inggris. Tehere. There are 40 buku. How to say 40 genep in English? Oh, artina teh 40 genep teh di Inggris naon artina? 4 genep naon itu? Itu artinya teh 40 genep dalam bahasa Inggrisnya naon? Tadi so. 46. Oh, 46. Diajar bahasa Inggris. This pencil. How many pencil are there? Aduh, hasil hiji itu. Oh, itu. Hiji. Gampang. Beracing. Coba hiji. Hiji dulu. Gitu. Wah, 11. 12 di mana? 11. Artinya lihat aing mah. Yo, diajar bahasa Inggris. Where do you take a bath? Where do you take a bath? Oh, kita nanya ke nata, ai kamu di mana mandina? Where do you take a bath? Cing. Ya, ai Mang Udin di mana mandina? Di kamar mandi. Kenapa bahasa Inggris kamar mandi? Bedroom. 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 Bedroom pergi naon? Pergi mandi. Ajar bahasa Inggris apa? It is number titik-titik 17. 17. 17. Artinya 17 di Inggris meren. Tak itu. 17. Diajar bahasa Inggris. My brother titik-titik I'm comic. Komiknya naon? My brother titik-titik comic. Oh ya, si abang lancek kurang teh nyaker eta komiknya. Keur naon? Keur komik. Keur naon? Keur baca komik. Baca komik. Nah, bahasa Inggrisna keur teh naon cing? Naon? Keur teh ar. Keur teh ar. Oh, berarti bahasa Inggrisna keur teh ar. Nah, cocok. Diajar bahasa Inggris. Inggris. What number is it? 15. 15.000. What number is it? 15. Titik-titik 15. 15. Oh, artinya 15 teh 15.000 meuli es krim ka emang-emangnya. Ayo jajan. 15 kan bahasa Inggrisna. Kalau jajan 15 bahasa Inggrisna. Oh, 15. 15. Jadi ngaten 15.000, 1.000 na dibelikeun permen, 5.000 na dibelikeun susu. Harap
gablek bapak teh kayak ngancik ngajemput gimana naon kos kamar bisa teleponan dari jeung janda amit-amit euy. Loh, kumaha? Astagfirullahaladzim. Kita ngajemput anak, tadi teh anak geus nelpon. Pak, angkat Pak. Pak jemput Pak. Naon lah, nelponan wae pagawean teh. Anak geus ditanya lumpang dia capek. Makanya tiap jam nonton TikTok, nonton TikTok. Bukan sebelum rudet da aing maningan kena ge. Aduh, aing mah capek. Mana si aya teh? Kita ngajemput di mambung-bung wae. Aral aing mah da. Aduh, astagfirullahaladzim. Tadi kita ngajemput budak teleponan kos kieu. Tadi kan geus beja aya jemput budak. Jam sabaraha atuh? Tinggal jam manehna. Batuk kita ngajemput budak gimana nongkrong kos kieu. Jam sabaraha ieu? Jam berapa tingali? Ngajemput budak lo apa we? Kita ngajemput budak lo apa we? Kamu kenaon? Halah, hareuna anjir hirup di lemur mah udang sare mandi langsung ngopi. Ti istri harang panon. Lamun teu boga beas mah hirup di lembur aweuna naonna. Mantakna nyokot beas banggakeun orang tua ieu mah icing pagawean icing we di lembur. Jika kerjaan we nyari duit icing we. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin ngeunake ngopi ya Allah. Ya. Tingali batur tingali anak hayang duit jajan. Indung hayang eta hayang ngaranna teh naon? Sangu beas. Ai ieu kita balang siar we ka ditu atuh icing wae di dieu pagawean. Tingali rezekina bisa dipacok hayam. Ngadung kue pagawean teh gawe icing olahraga ka mana ieu mah icing wae di dieu. Tingali atuh tingali batur. Bisa dipacok hayam rezekina lebar. Icing wae di dieu. Gimana jadi nggak besok tuh? Kan besok mau jalan katanya. Bohong teh bohong, geus boga pamajikan. Pajero 5 dijual keur meuli imah. Bohong teh bohong. Besok yang ke itu tuh kan mau jalan-jalan katanya. Jadi gimana? Jadi nggak? Jadi kan kemarin udah janji katanya mau. Aya utah aing mah ai da. Ji, aji, Randa ji, motor aji, motor. Astagfirullahaladzim, di kamari ngomong keluar Randa. Udah bisa aji. Di kamari ngomong keluar Randa. Usaha nu bener yang ngomong keluar Randa. Pamajikan wembong, Randa we hayang. Randa na kumaha? Usaha nu ngomong keluar Randa. Usaha yang ngomong keluar Randa. Amana, ha? Abar! Kemana bos? Mancing. Mancing aji, batur libur teh nya mancing. Kumaha tuh ya teh urusanna nya? Kumaha teh? Hah? Sampai kumaha tuh? Mana ka dia? Setor heula sanjan mancing setor heula. Oh no! Tah, embung hayang nu beureum. Nu beureumna 5. Embung Buru. Makasih ya bos. Semoga mancingnya dapat ikan banyak. Ya. Tong dibawa wae. Nguseup euy Mumpung berangken urang nguseup. Majikan eueuh aing mah. Naon deui nya? Jadi jarang geus bener can itu. Bener Ya? Nguseup? Nguseup. Nguseup? Barang-barang kieu nguseup, nguseup. Nguseup. Nguseup bejakeun sia ka ibu pek sia. Bejakeun sia. Nguseup wae. Bu, si aya nguseup wae, Bu. Kaneng. Makanya tong nguseup wae. Di imah pek tuh. Ganteng. Bu, ya Bu, saya nguseup wae, Bu. Tahun 2000 kieu mah bejakeun sia ka ibu. Bejakeun sia. Bu, si ayah nguseup wae, Bu, ya Bu, Kandeng. Kurang Bu. Itu nguseup ya. Nguseup lancar di dieu nya.
Ya, engke bere deui duit ya. Ya, kebayang hutang ya mah.